bisa ada niat dari turun kayak hijrah ya bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah ya ayyuhan nas adik-adik manusia ittaqu kudu sieun aranjeun kabeh robbakum kapameran aranjeun kabeh sieun teh siksana cara supaya salamat tina siksa Gusti Allah diantuti. Jadi ngaaplikasikeun kasieun ka Gusti Allah mah diantuti gambaran yang taat kabeh ka Gusti Allah. Wujudna takwa takwa teh loba kasieun rek teu ngalaksanakeun kewajiban sieun disiksa, rek ngalaksanakeun paharaman sieun disiksa. Jadi carana nembongkeun rasa kasieun ka Gusti Allah, ngaplikasikeun rasa kasieun ka Gusti Allah teh ku taat ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah ulahnya ulah, cek Gusti Allah kudunya kudu, ulah dina kahayang. Alladzi khalaqakum anu mana pangeran aranjeun kabeh teh alladzi nyatanan zat khalaqa anu ngadamel ieu latikum ka aranjeun kabeh min nafsi wahidatin ti awak-awakan anu sahiji terus nakan Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa jeung ngadamel Gusti Allah pangeran aranjeun kabeh minha ti ieu nafsi wahidah ti kanjeng Nabi Adam teh zawjaha kabojona ieu nafsi wahidah terus Siti Hawa tinanaon min tilain min abdaihi al-yusra didamal teh tina iga wakasan tina hiji iga wakasan tina iga wakasanan kanjeng Nabi Adam anu kenca wakasan ge nya tina tulang iga panghandapna cadak hiji jadikeun we Siti wabatha efarroko jeung misah-misah Gusti Allah wa nasyar jeung ngagelarkeun Gusti Allah minhuma ieu Adam ti ieu nafsin wahidah jeung zawjaha teh isitna Sayyidina Adam sareng Siti Hawa rijalan katsiron rijalan kapirang-pirang lalaki katsiron anu loba wanisa yang pirang-pirang istri katsiratan loba. Terus gitu di kanjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa terus beturunan loba datang ka ayeuna juta-juta salam dunya. Tidinya teh bibitna mimitina nama kanjeng Nabi Adam we heula. Geus kitu didamel Siti Hawa. Geus kitu loba turunan ka dieu datang ka salam. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqu jeung kudu sieun aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah. Allazi tasaaluna ama aya-aya tasdidan di sini. Ayatnya. Allazi tasaaluna alladzi nyatana zat tasaaluna pada anu pada marenta aranjeun kabeh salama fihi wa mutai fil asli di sini salama tasaaluna lamun kitu mau aya tasdidannya asalna tasaaluna
sin geus kitu diimpulkeun sin anu meunang nukerkeun tina tak teh kana sin anu aya di dinya ageun tukerkeun dikurbi makhraji ima kitu nya da deukeut makhrajna tapi dina satu qiraat dina kufiyin mah dibuang lain tukerkeun asal mangger tasa aluna tak nu kaduana dibuang jadi tasa aluna sehingga daya tasdidan. Nah, intinya seperti itu. Dari asal masa dua tasa aluna. Ngan lamun ditukeurkeun berarti kadituna make tasdid. Ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna. Tapi dia tuh pakai tasdidnya. Nah, berarti asal tasa aluna tak nu kadua dibuang. Jadi wattaqullaha alladzi tasaaluna. Kudusin aranjeun kabeh ka Gusti Allah nyata zat anu marenta aranjeun kabeh bi ka Gusti Allah fima bainakum dina sakabeh perkara anu terjadi antara aranjeun kabeh. Itu yang kulo batu kulibatin as'aluka billah. Tuh. Nah, dina sakira-kira sebagian aranjeun kabeh ngaraon ka sebagian as'aluka billah. Minta kuring ka anjeun billahi kalawan Allah karena Allah cukup namanya. Kalau minta rasa ansyuduka billah. Sudah menguatkan minta tolongan kami minta tulung kami kakajen billahi kalawan Gusti Allah silakan Allah tulungan kami lah itunya. Jadi ayat permintaan antara aranjeun kabeh teh mengatasnamakan Gusti Allah ya karena Allah tulungan gitu minta telah karena Allah. Nah, kudusieun ka Gusti Allah anu mana kita Gusti Allah sudah dipake kitu tah. Ya. Wattaqu al-arham, wattaqu jeung pada kudu pada sinar di kabeh al-arham. Ka pirang-pirang mahram ka pirang-pirang lulur, baraya. Nah, sieun kumaha? Antak qatauha. Kudusieun kalulur bisi pegat karena yang megat kenaranya kabeh akan arahan. Jadi sing sieun kalulur teh sieun kumaha? Sieun pasean, sieun pegat silaturahmi. Nah, kabeh megatkeun dulur teh kasutus gede megatkeun. Jadi kadina geus terjalin terus dipegat. Nah, teh dosa gede. Anu alus mah tadi nah teu nyambung disambungkeun ngaranna silaturahmi. Silaturahmi teh anu tadina teu nyambung. Jeung luluhur teh panggih tara ngajang tara katanya ke tara. Nah, terus disambungkeun eta ngaranna silaturahmi. Ari nu tadina geus lain geus eta terus silihan jangan we silaturahmi tah mah. Intinya silaturahmi mah anu tadina geus henteu. Silaturahmi mah mere kanu medit, seuri kanu baeud, nya nanya kanu teu nanya, terus mere kanu toret. Nah itu silaturahmi. Panjang utara panjang silaturahmi. Pikiratin bil jari pada sistem apa? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha sayastuna kusal. Kana bukas Gusti Allah 'alaikum kalian kabeh raqiban. Anu ngariksa anu memperhatikan ngariksa teh nya anu ngalingahkeun hafidon anu ngaraksa
li amalikum ka amal-amalan kabeh sehingga kita fayujazikum biha usabab kabeh kahiksa ku Gusti Allah amal-amalanna teh sagala parekat parepolah jelema kauni ngaku Gusti Allah maka moal aya nurut pastina pengamatan Gusti Allah itulah Allah bakal ngabareskeun sakabehan anu amal. Terus wa'atul yatama amwalahum nazala fi yatimin talaba min walihi malahu pamanahu. Nah itu waktu harita aya budak yatim indung bapana pae nya sehingga hartana teh diurus ku walina. Duka mamangna biasanya mamangna bapak koloteng geus biasa geus paek diheula komo. Biasanya dia di ku mamangna. Jadi diurus ku walina berupa mamangna. Sabab ari budak leutik keneh mah teu bisa tasawuf sehingga hartana nu loba diurus ku mamangna ku walina teh. Nalika budak yatim eta balik kana dewasa mamangna sabab geus kageunaan ngurus harta eta jadi teu dibikeun ka budak yatimna teh tutup ku lewetna maka turun ayat wa'atul yatama wa'atu jeung kuduna kanan aranjeun kabeh al yatama ka pirang-pirang budak yatim anu asigoro alladzina abalahu budak yatim mah teh budak kada yatim teh nya ari yatim mah memeh balik memeh balik jadi ngaran lagi anak yatim aya bagus jembrok aya ngiluan santunan anak yatim mulai anak yatim bapak yatim bapak yatim nah kudu mere aranjeun kabeh ka pirang-pirang budak yatim itunya amwalahum kana harta-harta anak budak yatim kita barang di mana-mana geus bareng geus bareng papasrah atuh itunya wala tatabaddalu khabisa mit thayyib wala tatabaddalu jeung ulah ngaganti aranjeun kabeh al khabisa kana perkara anu haram nyatana budak harta budak yatim teh mit thayyib kana harta anu halal itunya eta khuduhu padahal ulah nyokot perkara haram sebagai ganti tina barang halal ulah dicampurankeun komo diganti nu halal dipiceun nu haram dicopot kama tafadu min akhdil jayyid min mal yatim wa ja'al rabbi min malikum makanahu jadi mah dibalikeun tapi kan tadi teh campur tah ngan dipilihan dibikeun teh nu gorengna bae ulah yatim teh salah budak itu bapana pae nah kan can bisa tasarruf ya hartana diurus ku mamangna gitu ya nah geus gede teh kan dibikeun ngan tadi dibikeun teh kan campur harta teh nu budak jeung nu mamangna geus kita dibikeun mah dibikeun pada dipilihan jadi ditukeran teh budak yatim nu alus dia kan kudu goreng nu dewekna ulah gitu teh dibikeun saya bersawah wala taqulu amwalahum ila amwalikum wala taqulu jeung ulah ngadahar jeung kabeh amwalahum kana harta-hartana budak yatim anu dikumpulkeun ila amwalikum kana harta aranjeun kabeh innahu kana hubban kabira innahu da ari ngadahar budak yatim itu eta kana bukti ngadahar budak yatim eta hubban edan dan kabira eta teh dosa gede ka asupna teh sababna sabab loba pamancamna nah sebenarnya dosa gede kagolongan teh jeung golongan maehan jeung golongan nu kararitu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama
loba kasieuna dina nalika ngurus harta-harta budak yatim ngarasa dosa anu sih belaka itunya ieu teh aya alo itu nu bapana pae ya loba hartana erek diuruskeun sieun tidak pangancam lagi deh bisi minggu kada nya aya teh diuruskeun da kudu aya nu nguruskeun kudu aya walina Don me lama nazara tahara juga ternyata makana fihim man tato al usul awis taman minal ajwaz bahkan baheula anak keur turun ieu di urang Arab eta ieu mah lain dulurna deui walina teh jadi bapakna pae teu nya aya indungna aya anakna jadi jang ngurus budak yatim teh kawin bae indungna jadi anak tereta teh nya waktu harita aya anu membawahi 10 pamajikanna teh teh nya eta teh yang jalan budak yatim memang rumah lain nyandung teh lain indung gelis jangan lupa angger aya nu beunghar budak hartana canda kaya eta mah teman jauh baheula oge sieun sabab loba pamajikan loba awe dikawin gara-gara jalan tunda ya tidak kumaha dua ini bisik kadar itu harta budak yatim itu diuruskeun kumaha nya da boleh diuruskeun bisik kadar sedangkan dia mugus dikawin teh loba atawa berencana deui sieun teu adil maka turun ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa sulasa wa in khiftum di mana-mana mikare panaranjeun kabeh alla tuqsitu kana yang teu bisa adil aranjeun kabeh fil yatama di bidang-bidang ngurus bidang-bidang budak yatim sehingga kena jadi doraka aranjeun kabeh tina nguruskeun budak yatim teh fa khaufu aidun ala ta'dilu baina nisa di samping teu sieun teu bisa bener dina ngurus budak yatim teh bisi teu bisa adil di antara pirang-pirang awewe di mana-mana ngawin aranjeun kabeh ka budak ka eta awewe fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa rubana maka sok geura kawin aranjeun kabeh kitu nya kan dipika seneng 2 bae atawa 3 bae atawa 4 bae ulah loba teuing eta teh 4 bae geus 5 juga pas ya we 4 bae leuwih 4 moal kuat awewe kade 4 bae nya hiji ka Taiwankeun hiji ka Arabkeun ya sila di mah ya nya ieu mah anu tujuanana erek jalankeun budak yatim lain erek anu parawat anu parawat mah ieu mah nguruskeun lagi jalankeun budak yatim tapi sok sandung sebenarnya pakai daya nyandung beda urusan anak ya mah keur nyaritakeun sok pati luhurna oge tempat asbab nuzul lagi kitu ya mah ieu mah keur nyaritakeun erek nyalamakeun budak yatim ieu teh da loba usul zaman Kanjeng Rasul kan
loba anu bapakna gugur di Medan perang. Sehingga kan loba budak yatim jeung indungna. Nya yang budak yatim jeung indungna malaya. Tah ku sabab loba stokna harita waktu harita aya nu saurang 10 keun aya lolobana. Sudah lama nu 10 boga pamajikan teh. Kan kitu teu kaawakan. Teu kaawakan teh dina ngurus budak yatimna. Nah, maka isi teu katanagaan geus maksimal 4 bae. Ngurus budak yatim teh. Lain pamajikanana. Itu. Bahkan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa in khiftum terus di mana menarempang aranjeun kabeh alla ta'dilu kana yang teu bisa adil aranjeun kabeh nu opat apakah dina nafaqona apakah dina kieuna fawahidah maka geus kawinna hiji bae. Lamun punten lamun hartana aya budak yatim ya. Urang ilmu tapi daharna teh tina ditinggal istilah ditinggal kolotna eta bisa henteu. Ya bisa. Jadi henteu saperlu urang tina urang. Nyaman urang teh diolah hartana teh bisa mah sina ningkat. Boga sawahna dijeukeun boga perusahaanna ditingkatkeun teh. Take urang menangna ujratul misli itu jadi menang buruh gawe urang lagi bagian itu atau sistemna non ekironkeun urang mau ngagawean berarti budak yatim boga modal Jadi untuk asup ngadahar harta anak yatim begitu berarti nya henteu kan eta mah ujrah urang buruh gawe ngan buruh gawe teh ulah leuwih ti buruh gawe pasaran ngaranna ujratul misli biasana kalau model gitu sabaraha buruhna ulah leuwih sakitu. Nah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah bahkan lamun bisi teu bisa keneh hiji oge nya teu bisa dai boga pamajikan teh hiji oge bisa intinya bisi teu sanggup hiji oge awit tasiru ala mamalakat emanikum geus ngingu eta bae kawinan teh ka amat bae aya amat mah kan kewajiban anu di nu kudu dipikeun ka amat itu rata-rata kalau lobana teh handapun kewajiban anu di kudu dipikeun ka jalma merdeka biasana setengahna itu maraban cukup setengahna digawekeun bisa teu dipuluhan oge beda jeung ka pamajikan model nyusuan ge kudu nama dipuluhan ku salakina teh dan kalau nyusuan teh kewajiban bapana jadi lamun rek minta buru ge bisa ibu-ibu teh ya aing nyusuan apa nyusuan anak mah teh anak mana tai ka amat mah eta teh bisa setengahna jadi bisa teu sanggup ka dalam mereka ka amat bae jadi boro-boro ulah mikiran 2, 3, 4 komo leuwih geus leuwih mah geus ukur moal bisa mun 4 oge eta maksimal urus awewe ka 4 teh geus maksimal nah mun teu sieun teu bisa atuh nya hiji bae bahkan lamun hiji ge bisi teu bisa nya ulah amat bae nyaman bae bae kene amat tu zalika adna alla ta'ulu zalika ari kawin ka 4 bae lamun dibandingkeun jeung boga pamajikan 10 atawa kawin hiji bae daripada dibandingkeun jeung 4 atawa ka amat bae dibandingkeun jeung ka jalma mereka eta adna alla ta'ulu صلوا على النور أحمد نور
المنازل يا محمد